Jadi lamun orang boga keyakinan mah mantap. Ogot jelema mancing make parahu mancing ti isuk datang ka setengah genep teu menang-menang tak atuh. Ti isuk datang ka setengah genep jangan geus 3 jam deui teh magrib aing can menang goblok. Nya teu salat pa deui. Atuh setengah genep aing balik ya. Nya ngadoa ka Allah, ya Allah, mana Rahmanmu? Mana Rahimmu? Cina Gusti Rahman, cina Rahim, aing ti isuk datang ke setengah genep teh balik can menang hiji acan. Negor aing Rahman mana? Pohara teh jelema. Tapi kulantaran Allah Maha Rahman teh ya atuh lauk titit hagarinya plek we hiji. Ngomong deui nya na 5 butuhna. Kula hiji pamajikan hiji 2 anak 3 5 ku Allah ditaekeun we ti laut teh 5 plak tah karak teh beuh Gusti sakumaha makhluk bae menta 5 teh 5 bae mana Rahman mana Rahim leuwihan atuh. Ya Allah ya Rabb ya cak Allah teh hayo geus kadarinya pinuh laut parahu pinuh. Nah ieu Rahman ieu Rahim gas Gusti lah pokoknya mah kula percaya Gusti Mah Rahman Mah Rahim mantap gas buat tuh ka sisi laut wadahan kabeh Masya Allah buaran datang ka imah mana kauruan urusan laut kok dibawa ka imah urusan ieu Rahman Rahim geus karasa kunaon haju kahuruan naon hartina lauk Gusti cekena teh mana Rahman Gusti mana Rahim Gusti atuh sapira lauk cekena teh pareuman mau gedean langsung geuna mamarahan di hareupeun imah dicekel ku pamajikan anak ku anakna ulah marah ka urang mana mudeg marah kumaha teu marah kumaha cekna. Bayangkan coba mancing ti isuk datang ka dek magrib tuh menang ge marah ka Allah ieu teh nang marah tah lauk di bawah sakit teh nang marah mun teu marah mah teu dibere cekeuna teh barang datang ka imah ieu kahuruan cekeuna teh ieu kumaha Rahman Allah jeung Rahim Allah langsung ditadiu ku keluargana tenang ulah waka mamarahan cekeuna bisa sebab ieu urusanana ngagedean lamun teu marah deui ka Gusti Allah engke ieu karak imah kandang urang bisa kahuruan kandang sagala rupa beak kabeh nah kakarak diajak ka imah kiai orang diajak ka imah kiai salaki kula cek pamajikanna mamarahan dongengna seperti tadi tah cek kiai ndek teu marah kumaha tuh diri tuh bener ge menang lauk ai imah kahuruan ndek marah kumaha tuh ya pasti marah cak eta jelema nu mancing teh aing minta nasehat gedean hate aing we yang dibeuleum imah sia ka pamajikan balik ulah ka imah kiai kos kieu beres imah kiai aing panas jangan datang deui ka dieu kayak baki ato dia kayak Golkar ya wah leuwih teu beres asana sababaraha kiai karak datang ka imah kiai anu boga kebijakan begitu dibawa ku keluarga anak kula mah geus lain urusan lauk lain urusan imah urusan ngaredakeun pikiran ieu pikiran lamun teu diredakeun stres lamun geus stres kan boro-boro ngabangun imah tangga jeung boro-boro ibadah ka Gusti Allah jang diri da geus parah maka ulah minta nasihat coba ka mama ieu mah ulah kudu dinasehatan kos kieu mah moal bisa dinasehatan sebab nyana boga kayakinan nu mantak nyana ngagerokeun ka Allah Rahman Rahim ge aya kayakinan ngan kayakinanna tertutup
geus kulantaran tertutup haju kuarinya neuleuh imah leuwih tertutup deui, maka lain kudu dinasehatan ieu mah geus cicing heula di dieu. Baralik kabeh pamajikan jeung anak ieu mah kena cicing di dieu. Cicing mondo jadi masantren lain mondo masantren beda mondok jeung masantren. Mondok mah haji pendi lemburna pondok lahir tangka paeh di dinya bae tapi bodoh bae sebab tama kampung pondok ngaranna masantren. Nah barang masantren dituturkeun kan ku kiai sebab jelema lapar moal bisa dinasehatan kecuali dibere dahar. Jelema lamun hayang kawin dinasehatan moal bisa kecuali dibere jahe. Nasehatna teh model kos kitu orang bijak karana jelema lapar kudu bere dahar, jelema dahaga bere nginum, jelema hayang kawin jahe. Nah ieu pikiranna ka mana? Hanya orang bijak anu bisa nerka pemikiran-pemikiran jelema saenggeusna diterka dibere obat langsung dikaallahkeun. Maka nasehat jang jelema ieu lain kudu nasihat bahasa tapi nasihatna kudu dibangunkeun deui imah, dimusyawarahkeun jeung keluarga saenggeusna dimusyawarahkeun nu penting aya jang menghuni ngahuni dirina asal teu kahujanan teu kaanginan dibangunkeun saenggeusna dibangunkeun kakarak dibere ilmu nu menuju ka Allah yakni menuju ka tauhidah. Urang kuari kakarak datang ka ilmu tauhid wujud kidam bakom kholafal uncan datang ka yakin. Untuk menuju yakin eta dibutuhkeun proses, maka tafakur maka riyadhah mujahadah datanglah ka ner-neran rasa kehadiran Gusti Allah Subhanahu wa taala.